Cuman bae jeung Rosinya keur kijog. Rek naon diana lamun pendak jeung Rosi Jin. Lapar aing jog. Ngaganyem. Siga boga duit bae. Ai, tong nyepelekeun aing dia jog. Boga. He. Henteu. Oh, Pajar aing mah boga. Teu kudu make duit jog, balanja ka jeung Rosi mah. Terus make naon? Make daun. Lain, Naon? seren, Oh, pakai ngolo jog, teu kudu pake duit. Engke ge mere gorengan, teu kudu make duit kurang. oh nya. Sip Jin. Yuk. Uang daguan jeung Rosi di jog. Biasanya lewat dia. Ngiderna. Heeh. Siap. Nah, tuh kan jog. Jeung Rosi lewat dia. Oh, bener dia Jin. Ngan banget dia doang salah. Ih, dia mah. Boh, di jauh geus kecium ieu wanginya jeung Rosi. Beuh, air wil. Lempang da geus kabade jeung Rosi mah. Siga model teh anu keur peragaan busana. Oh iya. Atuh hoji jog di lembur mah urang ngalehkeun kagesan aing mah. Wih, atuh pugu bae jog. Jeung Rosi teh Percaya, iya. nya jeung Rosi mah ibarat bulan tanggal 14 muncar sabarin bae. Bu. Ruhai pokoknya mah jeung Rosi mah. Ih, dia mah jog diga parungan bae, ruhai segala macam caang. Teranji buah. Berarti mata dia duaan eta cekas keneh nyaho kana nu geulis. Cekas jasa tuh jeng beda jeung mata Abah Mujib mah. Leumeuk siga TV hitam putih nu ngagilir antenina Angin. ku angin ngagilir. Oh atuh abah mah mata nanggeus tuluy. Teu nyaho kana nu geulis. Sabenerna mah abah ge cinta mati teh ka jeung Rosi. Ngan isineun lamun tinu loba jalema mah jang lamun duaan doang mah eta abah jeung Rosi pasti ngungkapkeun isi hatena. Oh abah mah jog isinan eta. Heng kuenya dia Jin. Hayang Jog dong. daharan. Sing dia duaan mah gratis. Mantep Jin. Tuh kan jog. Tuh kudu make duitnya. Oh, hebat dia. Aing teh ya. Ai poho Jin jog. Beak horeng sesa opat tadi anu meuli. Jeung Rosi mah Rosi. nipu bae.
Bah, dek kamar bah. Dek kayak majeng rosinya bah. Ngomong naon dia, Beng? Bebutkin kandut sawah ku aing. Wih, marah bae abah melalagan ge. Kan dia nyaho, Beng, kekasih aing mah Biatul, yang semok deplon, yang senyumnya menawan teh. Anu leuwih semok majeng rosi bah. Eta cocok jeung abah. Wih, jeung Rosi deui jeung Rosi di dia mah, Beng. Bisa rimpung ku aing dia heut ge. Ampun bah, ampun bah, ampun bah. Ampun bah. Deh dia, Beng, kana aing. Jid, jog, lamun dia hayang kue mah kudu ngabantuan aing. Ngabantuan naon jeng? Yo, ka dieu. Naon jeng? Kumaha daek tuh? Wih, berat nih mah, jeng tugasna. Bu, nyajeng kula mah tuani. Onggus ogah mah mau diberek kue dia kue. Wih, kayak jeng, kayak dipikir-pikir lagi ya. Ha, kumaha Jid? Ya berat amat ieu. Daek tuh, lamun tuh daek enak balik yo. Kumaha jog? Wih, puguh. Nyajang geus, daek lah. Siap, demi jeng Rosi mah. Ya, siap jeng. Tapi tong bohong ya. Kue gratis atau plus iya. Kira si aing bohong, aing mah cilok bohong, jog. Oke jeng, siap. Pokoknya beres. Dagon di ditunya. Nah, itu aroroket arena. Oke jeng. Oke jeng, oke. lah. Tenang baik. Oke lah, pokoknya masih. Dod, ngopi dod dah. Begitu anak ceng harta. Atong lemek itu. Liu si hempe di ngeganggu. Kayak kenceng ngeganggu bae tau. Enak bunta, dod bunta. Biros piah. Buat deket-deket jalan bujatuk. Kena di hutang. Virus pia bejing Pula jeng rosinya. Poho. Siap jeng. Mual. aing lempang heula nya, Jid, jog, tong poho tugasna. Siap, beres dah. Gua yang curiga karena dia aja Jid. Jog. Gua rencana naon nya di jeng rosi. Nanon ge mulai bijakeun ped. Yuk, Jid, lempang. Hebel-hebel mah deketin alpat bobokan ngiang kana cilige. Ye. Aripu darok kardus. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pak RT sesoranganan? Biasa Biatul keliling kontrol warga. Oh, Tumben di Biatul si Abah ka dieu. nya Pak RT si Abah poe mah can ka dieu. Ai, ka mana eta si Abahnya? Ka Lombang po Pak RT. Nya buah keur ngalalauk yang Biatul. Wih Pak RT mah jang jeung Rosi boleh jang kula. Waduh Biatul cemburu si gana ka jeung Rosi. Cemburu naon Pak RT jakula mah hubungan naon jeung si Abah. Tapi kan Abah mah kaedanan ka Biatul. Wih Pak RT mah bisa bae. Nya geus Biatul, Pak RT na rek keliling heula. Nya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah. Siap. Yuk gerak yuk. Wih, sayu dia. Salah kumaha gitu. Salahan. Tah. Wih. Sayu dia. Bawa. Yuk. Bawa. Yuk, Bayu. Bang. Aduh. Sayu dia. Hah? Wes, kayak cicing bae. Dibawa kemana aing? Kayak awas ragag. Sayu dia. Sayu dia. Yuk, Bayu. Kayak Sayu sa.
Bejakeun. Woi, bawa ke mana aing? Ka dieu heula. Bejakeun sadia. Ka dieu heula. Ka dieu heula. Saya. Yuk. Cicing teh heula ka dieu. Dinaonkeun ieu. Wih. Saya dia. Cacap gue inget ya. Leungena. Iya. Ke. Kayak orang leungena ya. Datang muncul. Iya. Paguh. Kira coplok. Guys, paguh, mau coplok, mau lolos. Guys, mau lucul, aman. Saha inu wani kana aing. Nyawan ko yang dicacak guluna belah dua. Woi. Hayo jelmana. Abah, Iyo horeng satu nama cari horeng iyo. Nanaonan iyo dia. Abah mah gat di tengah nah. Nanaonan sih jeung. Abah sayang, ku cinta sayang. Sayang, Aku cinta sayang. Kamu. Abah, ngilik ka dieu ge. Ogah. Abah, ngilik ka dieu ge, jeung Rosi kangen. Bang, ngilik ka dieu, Bang, jeung Rosi kangen. Alaan. Wih. Teh. Tulungan aing teh. Ye, bobogohan. Wih, dia tulungan aing yo. Waduh, duaan. Waduh, mantep euy. Wih, teh, tulungan aing yo. Teh, aduh, ngomong naon sih dia. Tulungan yo. Geura. Nya PT, kula ke bobogohan, kali itu lah keganggu. Ogah. Wih. Jadi nama soy doaan ya. Alankeun teh. Tolongan aing teh, alankeun yo teh. Aduh. Wih, enon iya rame-rame. Dengarkan abah itu. Nyaper deh. Teh, wih. Alankeun yo. Aduh, abah. Teknik kawin. Dia pet naonan ieu. Kawin. Bobogohan cenah ge. Aduh, Asoy kan. Oh, Pak RT. Mantep Pak RT kawinkeun. Wih, rok alankeun yo. Cocok. Cerambeng. Andeng. Soy. Ino nih. Beng, tolongan abah yo. Asoy. Kieu yang diburing mah ya. Wih, nanaonan ni dia rok nonton aing, mending alankeun yo. Aduh. Geran yo. Wih, kumaha orang Pak RT. Lah kawin deui. Wih, kawinkeun cocok. Ogah. Biatu lain mah tetep. Mah jebutna ka deuleu nya. Biatu lain mah. Asoy. Alankeun yo. Ogah aing mah biatul. Dohoi bejel Jeung biatul. Manis. Nya PT, cocok kan? Cocok. Cocok. Ayo ka mau Ayo. Siap. Siap. Jodoh mah ka mana? Ngadukung mek kami mah. Kami ngadukung. Wih, dia teh malah ngadukung. Karimpungan kok inget ge. Mabur dia ka ditu. Wih, mabur dia ka ditu mabur. Yuk, orang tinggal. Mabur. Mabur yuk. Mabur dia mabur. Ditu, lumpang. Kawin. Kabur dia kabur. Kabur. Dan Kan dia nyaho beng kekasih aing mah biatul. Nudep. Atuh hoji jog di lembur mau nu ngagelek. Kelek. Nya Pak RT. Ih, poho deui. Nya Pak RT si Abah can ka dieu Pak. Kumaha sih? Jid, lempang. Hebel-hebel di dia mah.